Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amada arbaban nuha war rasama samsal bayani fi suduril ulama. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده الذي قد بلغ الدعوة وآدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور ذات في سائر الأسماء والصفات. اللهم طاهر المقدس المبارك الحي القيوم آمين أن تواصلنا وأهلينا وأولادنا وجماعتنا إلى مكة المشرفة والمدينة المنورة وتجعلنا مما عميلا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في آياته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآيات أيتام من الآيات المعنى والله ولم بمراده بذلك. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهدي إلى اللهدي. الحديث أيتام من الحديث المعنى والله ولم بمراده بذلك. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Ahiba'il kiram al-mukarram wal-mukhtaram, segenap para alim ulama, para kiai, para asatidil kurama, bil khusus guru simperibados, guru urang sadayana, inal kiram fiddin, Bapak Kiai AM, oge Bapak Kiai Amir, tehilap ka Kiai Saturawi, oge tehilap ka kasepuhan guru urang sadayana anu ti palih babakan kaler, babakan barat. Urang doakeun mudah-mudahan para alim ulama urang, para kasepuhan urang, para kiai urang, mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana anu barokah amin, sing dijembarkeun milik rizkina amin, sing ditambih-tambih kamulyaanana di dunya wa akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge teu hilap ka ketua DKM berserta jajaranana urang doakeun mudah-mudahan mantena sing dipasihan ka istiqomahan ku Allah Subhanahu wa taala amin, sing dipanjangkeun yuswana anu barokah oge sing ditambih kamulyaanana di dunya wa akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge teu hilap ka sadayana para jamaah, para bapa, para pemuda, para santri kum sadayana anu hadir dina ieu mahfalah anu mulia munggo Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kempelna urang sadayana dina ieu tempat ngajantenkeun hiji wasilah, ngajantenkeun cukang lantaran urang sadayana sing kenging magfirah rahmatna Allah Subhanahu wa taala amin. Ya mudah-mudahan kempelna urang sadayana dina ieu tempat sing kenging taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala amin.
Oke, mudah-mudahan kempelna urang sadayana dina ieu tempat ngajantenkeun hiji wasilah, ngajantenkeun cukang lantaran urang sadayana sing dikempelkeun dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan sawihna urang sadayana dina ieu tempat sing nyandak ilmu anu manfaatur barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tipayun hayulang sanggakeun puja kali puji syukur ke Allah anu Maha Ghafur rehna alhamdulillah urang sadayana masih kena dipasihan beraneka ragam kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala di antawisna nikmat iman Islam sehat badan sehat emutan sehingga urang sadayana tiasa riungkulung bengkok ngeronyok bermusafahah bermuajahah di tempat anu mulia munggo Allah Subhanahu wa taala dina raraga ngagugurkeun kewajibannya tanah talabul ilmi. Salawat kali salamna mugia tercurah limpahkeun ka hariban alam yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana, para sahabatna, tabiin tabiatna teka kantun ka urang sadayana selaku umatna anu menantikeun syafaatul udma mungkin di poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah sataacana sim pribados tumarios naon-naon anu baris dicarioskeun ku sim pribados nyunkeun di maaf sinareng dimaklum boh bilih bisi emang pasti seueur kalelepatan terutami ka sadayana para tuan-tuan guru sim pribados nuhunkeun di maaf sinareng dimaklum tina sagala kaluluputan. Oge boh bilih bisi emang pasti ieu cariosan sim pribados aya anu ngabentur kana tuur ngabentar kana taar nyeletukan hati sanubari sim pribados nuhunkeun jebar manah lautan panghampura ti sadayana. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ku kudrat iradatna Allah Subhanahu wa taala urang sadayana tiasa tepang deui jeung sasih anu mulia kasebatkeun nyaeta Asyharul Hurum anu tilu beruntuy mana Dzulqa'dah, Dzulhijjah sinareng engkin Muharram tahun payun i bulanan sasih payun anu hiji misah naon nyaeta sasih Rajab. Alhamdulillah dulur-dulur urang sadayana ayeuna anu nuju ziarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala kangge ibadah ngalaksanakeun rukun Islam anu nomor kalima nyaeta ibadah haji. Urang doakeun mudah-mudahan dulur-dulur urang sadayana anu ngalaksanakeun ibadah haji mudah-mudahan sing aya dina kasehatan amin, sing aya dina kalancaran amin. Oge saparantosna ngalaksanakeun ibadah haji mudah-mudahan sing dijantenkeun haji anu mabrur amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oge urang sadayana anu tacan tiasa ziarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu tacan dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala kangge ibadah haji mudah-mudahan urang sadayana sing kanasibkeun berangkat ka tanah suci Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwarah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah sim pribados moal panjang lebar namun ala kadar ngaranna ge mimitian ye kieu mun namanya mimitian bisi teh nyosaha cenah teh urang mana ari nami nama doang nama tos tarerang gitu ngan teu nyaho ngaosna mah kitu nya ta insyaallah ala kadar sim pribados bade ngamimitian ngabahas masalah dina bismillah lafad bismillahirrahmanirrahim. Satu acana urang manjang ka jauh heulaanan aya nuktah rahasia di jero lafad bismillahirrahmanirrahim. Sangkan urang sadayana cuma sekedar terang arti dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tak ulah semetinya doang urang supaya naon eusi di jerona supaya urang tenang, supaya urang terang, supaya urang nambah keimanan ke Allah Subhanahu wa taala. Menang nyandak di mana? Menang nyandak di ulama ahli balago,
ahli ma'ani jeung ahli bayan. Insyaallah sakedik acan sim pribados bade ngabahas ala kadar lapad bismillahirrahmanirrahim. Naon eusi di jerona? Insyaallah ala kadar. Saur ulama ahli ma'ani lafad bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ay la bi ghairihi. Lapad bismillah ay la bi ghairihi tegesna lain kasalian Allah subhanahu wa ta'ala. Wungkul urang nyebut ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatna Allah mana? Sifat rahmana Allah. Urang cuma sekedar terang sifat rahmana Allah subhanahu wa ta'ala. Cek budak santri mah, cek ulama ahli na umah mana? Ar-Rahmani kumaha teh mang santri artina teh Ar-Rahmani sifatna Allah Rahman nyaeta anu mere asih welas asih kama kasadaya makhlukna di dunia jeung di akhirat. Cek ulama ahli nahwu. Ngan cek ulama ahli bayan malain, cek ulama ahli ma'ani malain. Mana? Ar-Rahmani ay al-mun'imi bijala ilin ni'ami. Ay usuliha kanikmatil wujudi ba'dal adami. Cek ulama ahli ma'ani, cek ulama ahli bayan, cek ulama ahli bade, sifatna Allah anu Rahman, anu al-mun'imi bijala ilin ni'am, anu masihan pirang-pirang nikmat bijala ilin ni'am ay usuliha tegesna nikmat pokok ti Allah subhanahu wa ta'ala dipasihkeun ka urang sadayana. Alhamdulillah mana kanikmatil wujudi ba'dal adami kakarsa mana nikmat aya saparantosna eueuh urang tadina eueuh tadina urang eueuh tah diayakeun ku Allah eta nikmat pokok ti Allah subhanahu wa ta'ala ku sifat rahman Allah subhanahu wa ta'ala dipasihkeun ka urang sadayana. Alhamdulillah tadina urang eueuh. Hasil dari mana? Hasil daripada kedua orang tua orang berjuang di atas ranjang, bertempur di atas kasur sampai ngaluarkan kesang badak, kesang halus jret be urang. Dengan wasilah orang tua orang. Jret be urang dikeluarkan ku Allah, diayakeun ku Allah, tak ayakna urang, lain ayak mimitina tapi urang diayakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakna urang nyaeta saparantosna eueuh eta nikmat pokok ti Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kahiji eta. Mana deui nikmat pokok ti Allah subhanahu wa ta'ala anu dipasihkeun ka urang sadayana seperti wal imani, nikmat iman eta nikmat pokok ti Allah subhanahu wa ta'ala dipasihkeun ka urang sadayana eta nikmat anu paling pokok. Alhamdulillah lantaran naon? Iman urang ka Allah sageblek-geblegna urang lamun urang iman ka Allah akhir kemudian urang bakal diasupkeun kana surga Allah subhanahu. Alhamdulillah nikmat iman ti Allah sanajan jawara tukang bobok tukang tarok bah sanajan jawara tukang bobok tukang tarok tapi dina hatena aya keimanan nikmat ieu nu iman ka Allah subhanahu wa ta'ala akhir kemudian diangkat ku Allah subhanahu wa ta'ala diasupkeun kana surgana Allah. Alhamdulillah
Saking hebatna eta nikmat iman ti Allah Subhanahu wa taala. Ari kitu mah cenah kiai atuh jeung naon cenah salat ge. Ih keh heula langsung eta wae. Da cenah ge asup ka surga. Heueuh asup ka surga ngeun mampir heula dengan ku rahmat dengan kapadolan Allah Subhanahu wa taala bila mana urang ngalakukeun dosa. Bila mana urang ngalakukeun maksiat ka Allah Subhanahu wa taala tapi urang masih kene boga keimanan ka Allah Subhanahu wa taala sok sanajan urang diasupkeun kana narakana Allah Subhanahu wa taala tapi akhir kemudian dicanda ku Allah diasupkeun ka surgana Allah ngeun aya titel dina tarangna ka arsa di dieu mana nyaeta mantan neraka dina tarangna yayan. Kayak tinggal lebih urang ke di ditu nya. Tinggal lebih kurang di ditu. Lamun aya dulur urang, lamun aya tetangga urang, dina tarangna aya tandaan yo. Mantan lamun di mah mantan narapidana neraka kitu di dieu tah. Berarti cenah sibuk mampir heula doang nama. Geus mampir heula. Masyaallah tabarakallah. Tuh hebatna nikmat iman ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Atuh sageblek-gebleukna jelema tetep diasupkeun kana surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itulah hebatna nikmat ti Allah anu dipasihkeun ka urang sadayana nyaeta nikmat iman. Alhamdulillah. Saterasna deui wal islami nikmat Islam. Nikmat Islam. Alhamdulillah urang mah tileuletik. Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Sok sanajan di ditu nama Islam kabeh ge Islam. Ngan ketika gubrak ke alam dunia lir saperti kertas. Kumaha nu nulisna? Bila mana dituliskeun hideung atuh jadi hideung, bila mana dituliskeun beureum jadi beureum. Bila mana ieu budak leutik gubrak ke alam dunia dalam keadaan suci, tah doang kertas putih ka arsa. Eta kumaha nu nulisna? Kumaha nu mana? Bila mana ieu si jelema dibawa ke agama Nasrani jadi Nasrani. Bila mana ieu si jelema dilahirkeun anak dina kalangan Yahudi atuh jadi Yahudi, lantaran diasuna ku Yahudi jadi Yahudi. Ngeun tadi teh hidayah mah datangna ti Allah Subhanahu wa taala. Bila mana keleutikna tu Yahudi gedena jadi Islam atuh jadi Islam. Gitu. Eta mah meunang padol ti Allah Subhanahu wa taala, hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah urang mah tileuletik urang, tileuletik Islam. Alhamdulillah sampai ka gede urang Islam, mudah-mudahan keimanan jeung kaislaman urang mudah-mudahan sampai ajal menjemput, mudah-mudahan urang aya dina keimanan jeung kaislaman. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anu saterasna wal afiyati nikmat pokok anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ku sifat rahman Allah Subhanahu wa taala wal afiyati nyaeta dibere sehat. Dibere sehat. Alhamdulillah. Bila mana urang geus dibere sehat, ieu nikmat pokok ti Allah Subhanahu wa taala, urang karik nyukuranana. Hese pan eta nyukuran teh. Urang dibere cager ku Allah. Sedangkan cek Kangjeng Nabi gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Pikeun naon? Pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala lantaran ieu urang diberi nikmat ku Allah Subhanahu wa taala cageran. Cager sehat badan urang. Gitu. Alhamdulillah. Urang diberi sehat ku Allah Subhanahu wa taala pikeun naon ye? Urang diberi nikmat ku Allah pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang urang mapan hese nyukuran lagi. Hese nyukuran kana nikmat anu parantos dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat padahal nikmat cager bae ge. Nikmat cager, horenganan eta nikmat cager, nikmat pokok ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran gering mah, geus gering mah ulak-ulakan ngaji.
Di imah ge kadang-kadang tuh ngerengkol bae. Di imah ngarengkol bae jagering teh ya. Cenah lamun aing cager madaekeun ngaji kadang-kadang aya aja lemandang kitu. Kadang-kadang anu daekan ngaji dibere geringan bae ku Allah Subhanahu wa taala geus lieu hulu dieu ieu zit itu ieu jeung itu. Ari eta nu ngedul ka mushola, nu ngedul ka masjid kadang-kadang dibere cageran bae cenah si eta. Teu beda dong Medan. Medan barang dana ge cageran bae si eta. Tuh nikmat pokok ti Allah. Kadang-kadang ieu urang nu daek kan. Dasar mangomplang. Atuh heuh cek abah ari teh mah dasar mangomplang cenah mushola, anu daekan ka mushola ge guring deui. Waduh cenah, kurang balad dong nama. Cek abah ari teh mah. Kunaon cenah lain nu ngedul eta nu guring. Kadang-kadang kitu tah urang ngaranna. Tah tinggal urang nyukuranana, mudah-mudahan urang sing tiasa nyukuranana di antarana nikmat sehat badan jeung sehat jasmani, sehat rohani. Alhamdulillah. Sehat jasmani, alhamdulillah. Sehat rohani, begitupun sehat rohani. Dina nalika urang geus sehat rohani urang, eta urang wajib neangan ilmu. Alhamdulillah. Lantaran urang katakdir ku hukum. Lamun urang jasmani sehat, rohani urang ta rohani ta sehat, eta urang wajib neangan ilmu. Alhamdulillah. Lantaran naon? Hiji jelma edan teu kataklid ku hukum. Hiji jelma edan, eta jelma edan teu kataklid ku hukum. Teu wajib ngaji. Nu kadua tek dunglong, nya torek nya badung nya lolong. Nya torek nya badung nya lolong. Lamun torek matana beuntak keneh, eta masih keneh wajib. Pan aya tunanetra ngaranna. Atarapi matana lolong celina endah keneh, tunarungu wajib keneh neangan ilmu. Mana nu teu kataklid ka hukum nya budeg, nya torek, nya lolong. Nya torek, nya lolong nya. Nya torek, nya bedo, torek lolong. Gitu. Mana dua be nya bedo, nya torek, nya lolong tanu tilu tah. Bila mana eta jalma geus katempelan kudu eta tah, eta teu kataklid ku hukum, teu wajib urang neangan ilmu. Gitu. Kumaha lamun sehat sadayana wajib hukumna. Wajib naon? Wajib ain, parduna fardu ain. Ay kulli fardin min afrodil insan. Ka setiap jelema eta hukumna wajib neangan ilmu. Dan mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa nyukuranana nikmat gede anu dipasikeun ku Allah ku sifat rahmana Allah. Mana nyaeta sehat jasmani sinang sehat rohani. Mudah-mudahan urang sing dipasihan selalu sehat jasmani sinareun sehat rohani urang. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anu saterasna kabohari nikmat pokok ti Allah anu dipasikeun ka urang ku sifat rahmana Allah nyaeta war rizki ti Allah Subhanahu wa taala anu dipasikeun ka urang eta nikmat pokok ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kadang-kadang urang mah perkara anu geus pasti doang milik rizki ta doang rizki. Perkara anu geus pasti urang mah kadang-kadang meuni kuat atakabang turun poek mancat poek teu pirang ngabelan anu soek. Wah tuh ngader-der bae kabari. Teu nyahuruyuk teu nyahureumak. Turun subuh mancat maghrib, subuh kadang-kadang kalewat, dohor kalewat, terus asar ge kalewat, maghrib kalewat. Balik ka imah capek, isya ge lewat deui bae. Jaku cara rape teh ya. Meuni kuat atakabang, mudah-mudah perkara anu geus ditanggung ku Allah Subhanahu wa taala doang rizki. Rezeki mah geus ditanggung ku Allah.
Kari-kari diberena urang ieu rezekina ya, rezekina kadang-kadang ala kadar ka dieu mah 10%, kana si ieu mah 5%. Kadang-kadang urang bolona urangnya, kadang-kadang eta urang mudah-mudah rezeki batur. Ulah jauh-jauh ditinggali di laut. Tinggali di laut, urang ka laut. Der ka laut cek arsa teh. Ka laut atanapi nu ngojek. Ngojek, cenah di dia ya, loba jelema mah, atanapi nu ka laut. Di dia loba lauk mah, diteangkeun pas kadinya kosong. Naon? Mudah-mudah rezeki batur. Kumaha tungtungna? Aral. Geus bedul bagong segala tek-tek bengek di babawa Pak. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Ieu perkara geus ditanggung ku Allah, rezeki nikmat pokok ti Allah Subhanahu wa taala. Kabeh dirizkian, kabeh deh dirizkian ku Allah. Kari-kari ala kadar rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Kasih mah poe ieu mah 5%, kasih ieu mah 10%, kasih ieu 20%. Kanu lainna atuh kabeh ge dirizkian. Eta naon? Perkara anu geus pasti. Perkara anu geus ditanggung ku Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang urang meuni kuat atakabang mudah-mudah rezeki, meuni poho ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Laju ulah dengan rezeki cenah kiai, elos. Dia urang keur cicing di dunia ieu. Kudu dahar, kudu ieu, kudu itu meureun. Pan aya nu diteang, aya nu datang sorangan. Nu datang sorangan min haitsu la yahtasib ngaranna. Rezeki anu teu disangka-sangka torojol bebele duit. Eta rezeki min haitsu la yahtasib. Gitu. Aya rezeki nu kudu dikejar ku urang, aya rezeki anu kudu diteangkeun ku urang. Berarti cenah kiai mah telok neangkeun rezeki. Sarua bae, mana doang nu ceramah. Doang anu qori. Coba lamun teu diteangkeun ka dia, mun menang duit eta. Nu ceramah sarua bae kudu diteangkeun ka dieu. Urang atuh keur neangan rezeki mana masing-masing pagawean. Aya nu jadi nelayan, aya nu jadi pedagang, anu jadi itu. Segala aya pegawai kantoran, anu jadi guru. Lalu ya masing-masing pagawean. Ngeun eta rezeki geus ditanggung ku Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang urang mah ari perkara anu geus ditanggung ku Allah, urang mah taledor. Inan perkara anu geus ditanggung ku Allah mah urang meni kuat habekan. Ari perkara anu tacan puguh ditararinggalkeun ku urang. Mana diantarana? Urang di surga, urang jadi akhirat teuing asup ka surga, teuing asup ka neraka. Pantacan puguh urang di akhirat. Tacan puguh ngumpulkeun heula urang bekal di dieu ku ari di alam dunia. Pikeun naon? Pikeun engke di akhirat. Urang pikeun di dunia be urang ngumpulkeun. Jeung di dunia ngumpulkeun jeung naon? Jeung hajatan. Pikeun jeung naon? Jeung ieu, pikeun jeung naon? Jeung ieu ari akhirat poho urang. Bahkan di akhirat mah kudu leuwih gede ngumpulkeunana. Kudu leuwih gede, kudu leuwih loba urang ngumpulkeunana. Lantaran perjalanan di akhirat jauh, perjalanan di akhirat kebal, perjalanan di akhirat abadan abidin wa dahru dhahirin. Salilana di akhirat mantak ti kuari kasa urang ngumpulkeun bekal ulah di dunia bae tapi pikeun di akhirat alhamdulillah. Tak doang kuari urang keur ngumpulkeun bekal jeung di akhirat gitu. Ih masyaallah tabarakallah. Pacan pugu urang di ditu mah tacan pugu. Kadang-kadang urang ditinggalkeun bae. Ari perkara anu geus ditanggung ku Allah atuh urang muni kuat atakabang turun poek bacat poek. Ari eta perkara anu tacan pugu urang di akhirat muni kuat ditaringgalkeun. Alhamdulillah summa naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngaplikasikeun dina kahirupan urang sehari-hari. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Ngumpulkeun pikeun jeung bekal urang di akhirat insyaallah. Anu saterasna wal akli. Nikmat pokok ti Allah Subhanahu wa taala ku sifat rahmana Allah Subhanahu wa taala. Mana nyaeta dibere akal ku Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah eta akal nikmat pokok ti Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan urang jeung hewan mana diantarana akal. Kebo boga otak teu boga akal. Sapi boga otak teu boga akal. Monyet boga otak teu boga akal. Urang mah ya urang diberi nikmat ku Allah Subhanahu wa taala. Pikeun urang mana nyaeta urang mah dipasihan akal. Alhamdulillah. Urang boga otak, aya otak ti hareup, otak depan, otak belakang. Ngeun jeung naon boga otak ge ari teu boga akal mah teu beda doang medan. Boga otak tapi teu boga akal, stres. Teu beda doang kebo. Tah dipasihan nikmat pokok Allah mana diantarana akal. Alhamdulillah. Bahkan lalaki mah diberena loba Bang. Perbandingan jeung awewe mah nafsuna salapan akalna hiji. Lalaki dibere akal salapan nafsuna hiji. Awewe mah malik akalna hiji nafsuna salapan. Awewe lalaki akalna salapan nafsuna hiji. Lalaki mah gagah mantak loba akalna lalaki mah. Mantak lalaki ya perbandingan antara lalaki jeung awewe. Lamun bener-bener urang lalaki nu loba akalna dipasihan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala eta lalaki mah memeh ngomong sok dipikir heula. Perbedaan lalaki jeung awewe. Lalaki mah memeh ngomong dipikir heula. Dipikir karak beledak ngomongkeun. Awewe lain. Kumaha diomongkeun heula karak mikir. Sok geurang. Di imah be urang jeung pamajikan, karak pamajikan budak. Bejan kurang. Urang mikir kumaha ieu carana. Bejan kurang deuk karak awewe mah mikir. Oh heuh nya biasa sok kitu. Nah, gambaran pikeun perbedaan antara lalaki jeung awewe. Bahkan lalaki mah diberena salapan nafsuna mengeun hiji. Awewe nafsuna salapan akalna ngeun hiji. Kitu tah. Tah mudah-mudahan ieu akal urang anu dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala, nikmat pokok ti Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipake pikeun maslahat di dunia miwa akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Mana deui nikmat pokok ti Allah Subhanahu wa taala anu dipasikeun ka urang sadayana ku sifat rahmana Allah Subhanahu wa taala wasam'i wal basori. Nikmat ceuli jeung dedengeanana, nikmat panon jeung dedeleueunana. Nikmat ceuli dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pokok ti Allah Subhanahu wa taala anu dipasihkeun ka urang. Mana? Cepil jeung dedengeanana. Pikeun naon? Pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Urang dibere ceuli pikeun ngadengekeun anu maslahat ceuk Allah. Mata diberi nikmat ku Allah supaya nyukuran karena nikmat Allah, supaya didelekeun karena nikmat, supaya didelekeun karena perkara-perkara anu maslahat cek Allah. Urang diberi ceuli pikeun syukuran ka Allah. Alhamdulillah urang diberi ceuli dua belah kiri, ya sana belah kiri jeung belah katuhu. Bari jeung di gigi saduana coba lamun diberi ceuli di irung. Dong kumaha urang? Horeng ieu ceuli nikmat pokok ti Allah jeung dedengeanana. Dieuweukeun dedengeanana aya ceulina doang. Nya, ieu ceuli jeung dedengeanana ulah ceulina doang. Lantaran naon? Lamun aya ceuli eueuh dedengeanana teu beda doang ceuli kekenceng. Teu beda doang ceuli kekenceng. Kitu.
Urang gorowok eueuh teu didenge ku ciri kekenceng. Teu beda doang jelema di dieu ku kadenge pangaosan, kari-kari teu ngadenge kana pangaosan. Di dieu adan kari-kari teu ngadenge, teu beda eta jelema ceuli keke. Teu beda doang kitu tah. Naon geus kupur kana nikmat Allah. Naudzubillahi min boga mata dipasihan nikmat pokok ku Allah Subhanahu wa taala, boga panon jeung dedeleuanana. Jeung dedeleuanana. Urang dibere mata ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu mata pake maslahat ke Allah. Ulah pake maksiat bae. Mana? Kadang-kadang urang loba neuleuh HP daripada urang neuleuh Al-Qur'an. Loba ningali HP, loba ningali juburang da daripada ningali Al-Qur'an. Masya Allah, tabarakallah. Wa ghairi dzalik jeung saliyana mana anggota tubuh urang dipasihan leungeun, dipasihan sungut jeung sajabi-sajabina. Eta nikmat pokok ti Allah Subhanahu wa taala ditasorupkeunana pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang didamel ku Allah Subhanahu wa ta'ala pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantak cek peribahasa ceuli udah sadenge-dengena lamun lain dengeun nana mata ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueun sungut ulah saomong-omongna lamun lain omongkeun nana suku ulah saleumpang-leumpangna lamun lain leumpangkeunana dengan ulah sacabok-cabokna lamun lain cabokkeunana. Beda dong kitu teh. Sangkan naon? Sangkan urang syukur kana nikmat pokok anu parantos dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Geus lamun urang geus syukuran kana nikmat Allah Subhanahu wa taala, cek Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Geus syukuran bae kana nikmat Allah. Sangkan naon? Sangkan hiji urang ulah sombong. Hiji urang mal sombong. Moal adigung gede hulu ane prak gede tak mulak cangking dina beuheung moal sombong, moal aral lantaran urang syukuran kana nikmat Allah. Mana contoh? Alhamdulillah urang mah dibere jag-jag, dibere sehat. Alhamdulillah dibere lengkap deuleu cenah si itu mah eueuh leungeunnan sabeula. Aja kumaha ceuk nu buntung sabeula. Alhamdulillah aing mah buntung sabeula deuleu si itu mah buntung dua beulah. Kumaha ceuk nu dua beulah? Alhamdulillah aing mah buntung dua beulah deuleu si itu mah buntung jeung suku-sukuna. Cek nu buntung saduanana nya sukuna nya leungeunna alhamdulillah aing mah buntung saduana ge leungeun aing buntung suku aing buntung tapi deuleu si itu mah ngeun sapotong doang. Cek nu sapotong alhamdulillah aing mah ngeun sapotong aing mah hirup keneh deuleu si itu mah geus bae. Sangkan kadinya tak urang. Sangkan urang mensyukuri kana nikmat anu parantos dipasihkeun ku Allah. Alhamdulillah. Tak karak sifat Roma nih karsa ya. Secara pinjam sebenarnya. Masya Allah karak Roma. Ayeuna sifat Allah Subhanahu wa taala anu Rahim. Anu cek ulama ahlina umma anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka hambana Allah, ka hambana ka sakabe makhluk ngeun di akhirat doang. Di akhirat balaka bahasana ge ngeun di akhirat ngumpul cek ulama ahlina nahwu. Tapi cek ulama ahli bayan, ulama ahli bade, ulama ahli balaghah mah sifat rahimna Allah Subhanahu wa taala ay al-mun'imi bidaqo ikin ni'am ay puru'iha. Cek ulama ahli bayan mah sifat rahimna Allah Subhanahu wa taala ay al-mun'imi bidaqo ikin ni'am. Nyaeta nikmat Allah Subhanahu wa taala anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka sakabe makhlukna bidaqo ikin ni'am nyaeta aya puru'iha cabang nikmat.
Anu tadi mah pokok, ayeuna mah cabangna. Tadi mah tangkalna, kuari mah rantingna. Tadi mah pokokna, kuari mah cabangna. Supaya naon? Supaya urang ulah sombong, supaya urang ulah adigung. Mana? Ya, cek ulama ahli ma'ani, ahli bade, ahli balaghah. Mana? Kal jamali, seperti di pasihan ganteng. Di pasihan kasep doang kabohari. Di pasihan kasep doang kabohari, eta kabohari nikmat cabang ti Allah Subhanahu wa taala. Di pasihan ganteng tah doang kabohari. Eta nikmat ganteng ti Allah Subhanahu wa taala, orenganan eta nikmat cabang ti Allah Subhanahu wa taala. Mantap nu ganteng ulah adigung ku gantengna. Lantaran lamun nu goreng kabohari moal disebut ganteng. Eta mah nikmat cabang doang ti Allah. Ngenikmat cabang doang ti Allah. Alhamdulillah. Sedangkan kumaha? Ganteng jeung goreng relatif. Kumaha anu memandang jeung kumaha anu dipandang. Kadang-kadang cek kabohari pamajikan kabohari, kabogoh kabohari geulis. Belum tentu cek adayat mah eta awewe geulis. Gitu. Kumaha anu memandang jeung kumaha anu dipandangna. Kadang-kadang doang eta bagi beungeutnya. Do koromot gitu banget, cek pamajikan nama kasep babat, kasep bae, lantaran naon? Eta nikmat cabang ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anu perlu kurang disukuran doang kieu aem kasepan nganama, teu doang kula. Tapi kula cek pamajikan kula atuh Arjuna ireng. Gitu. Naon keke nikmat cabang ti Allah Subhanahu wa taala. Kitu sadeunya rek ngalem. Atuh paling mau atuh kadang-kadang pan urang eta nya pugu mah eta anak urang koromot. Koromot kadang-kadang pan urang ngalem teh eta ka anak tah. Kumaha anak laja, anak anu pangkacepna. Pugu koromot dong kitu kasep. Atuh heueuh. Korek eta nikmat cabang ti Allah Subhanahu wa taala. Tadi mana eta kasep tah eta kumaha anu memandang jeung kumaha anu dipandangna. Saha anu memandang jeung saha anu dipandangna. Kitu. Cek kiaem pamajikanana geulis belum tentu cek ulama teh pamajikan kaem geulis. Pamajikan kula geulis belum tentu cek kiaem pamajikan kula geulis. Kitu. Teu beda doang kitu tah. Kitu. Orenganan mah eta nikmat cabang ti Allah Subhanahu wa taala anu dipasikeun ka hambana mana kal jamali saperti kasep geulis eta nikmat cabang ti Allah Subhanahu wa taala. Mantak nu geulis ulah gagah ku geulisna, ulah ngarasa hebat ku geulisna. Anu kasep ulah ngarasa hebat ku kasepna, anu kasep ulah ngarasa gagah ku kasepna. Lantaran lamun unu goreng moal disebut kasep. Moal kiai, moal lamun unu goreng moal disebut kasep. Berhubung aya nu goreng disebut kasep. Kadang-kadang pan eta nikmat Allah, kadang-kadang nu goreng ge dihalangan ku Allah. Kumaha? Atuh jadi kasep bae cek pamajikanna mah atuh kasep. Kasep korek eta dipasikeun ta nikmatna ta. Karena pamajikanna neuleuna kasep bae teh salaki. Kadang-kadang cawe ge dihalangan ku nikmat Allah Subhanahu wa taala atuh ieu salaki di dileuna kasep bae orang cawe. Atuh kadang-kadang eta pernah carita iman kisah nyata karsa. Kisah nyata kula boga babaturan keur di Cipanas geus rada kolot. Eta mimitian mah atuh teu kanyahoan ku pamajikanana. Di hijab beuneuh eta. Dipasikeun nikmat Allah na ka eta jelema, ka eta awewe, ka eta pamajikan supaya ineul salah kita kasep. Dihijab cawehna atuh jadi kasep. Kumaha? Kapanggih geus boga anak 5. Masya Allah tabarakallah. Geus boga anak 5 cek pamajikanna naon cenah jaka ka caweh.
Laju dia kakaraknya ho, pugu itu heubeuh cenah keur kawin jeung jaga enggeus cawe. Naudzubillah. Masya Allah. Itu nikmat Allah sampai ke belah dinya. Masya Allah. Kakawasan Allah sampai ke belah dinya. Sehingga ngahijab anu cawe jadi kasep. Anu hideung jadi kasep. Ih, Masya Allah, tabarakallah tuh ya. Masya Allah. Tah mudah-mudahan urang sing tiasa nyukuranana insya Allah. Mana deui nikmat cabang anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ku sifat rahimna Allah Subhanahu wa taala. Mana wa kasratil mali dipasihan seueur harta. Loba duit, bruk di juru, bruk di pantok, tortot heung kapal udara si jabrik di pipir si jambrong di kolong. Pokokna mah harta benda na ngalayah bede tengah imah. Sugih ka bina-bina. Horenganan mah eta nikmat cabang doang, lain nikmat pokok, tapi nikmat cabang ti Allah Subhanahu wa taala dipasihkeun ka jalma anu dipasihan seueur hartana. Pikeun naon? Hartana pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan naon? Sangkan syukuran kana nikmat Allah anu parantos dipasihkeun ka eta si jalma. Ulah adigung gede hulu ane prak gede tak ku sabab loba duit lantaran lamun eueuh nu kismin moal disebut sugih. Lamun eueuh nu kismin mah moal disebut sugih moal. Kadang-kadang ieu urang di dieu mah pangsugihan. Pangsugihan di dieu mah ulah ngarasa sugih di dieu, leumpang ka Arab ka ditu. Naon? Eueuh haji ambas-ambasan diudag-udag ku urang ditu mah. Rek naon? Rek sodako ka haji ambas. Atuh di dieu mah atuh apa gede? Atuh pangsugihan di dieu. Di ditu mah diudag-udag batur rek sodako ka haji ambas. Atuh kadang-kadang kan urang gagah di lembur doang kubu. Jago kandang doang, datang keluar aing, horeng di atas langit masih ada langit. Atuh heueuh. Pikeun naon? Pugu mah lain pikeun sombong, tapi pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Harta bendana ditasarufkeun pikeun agama Allah Subhanahu wa taala. Harta bendana pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan urang bisa nyukuran kana nikmat anu parantos dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sedengkeun eta loba duit ya ngan saukur nikmat cabang ti Allah Subhanahu wa taala. Supaya urang seueur nyukuranana. Ulah adigung gede hulu ane prak gede tak lantaran lamun eueuh nu kismin moal disebut sugih. Tah, mudah-mudahan keurna urang dibere nikmat sugih ye, dibere nikmatna seueur loba duitna, mudah-mudahan urang sing tiasa nyukuranana. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Penting. Anu saterasna nikmat cabang anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana ku sifat rahimna Allah Subhanahu wa taala nyaeta waziyadatul iman, tambah-tambahna kaimanan urang. Tah ieu urang kuari keur ngaji, ieu urang keur nambah kaimanan. Lantaran urang mah jelema biasa eta kaimanana kadang turun kadang naik. Ali malaikat mah mandeg malaikat mah mandeg kalur teu kana henteu. Naon lamun cek Allah sujud bae manehna. Kayak gitu betah. Jauh bae manehna mah. Sujud Allah sujud sampai yaumil kiamah. Cek Allah kieu enggeus manehna mah kitu. Bade jeung urang. Adi urang mah kadang-kadang sok nyalutak pugu. Geus urang mah kumaha? Yazidu naon tambahna iman, yazidu ala taat wa yanqusu ala maksiat. Urang mah ieu keimanan urang. Bila mana urang taat ka Allah eta keimanan urang nambahan. Alhamdulillah. Bila mana urang maksiat eta keimanan urang keur turun amperna. Kuari urang ngaji, ieu urang keur naek keimanan urang. Alhamdulillah. Balik urang ka imah. Balik ya urang ka imah. Nonton HP, nonton jubur keur turun, kayak mana urang karsa tah. Keur turun dah eta tah.
Ata napi subuh jojong nuadan urang mah ngarengkol bae. Keur turun ke mana urang? Keur turun. Ke berangkat ke musola, berangkat ke masjid, rek berjamaah, keur naik deui ka imanan urang. Kitu naon? Ampeun urang mah turun naik. Kadang turun, kadang naik. Ngan mudah-mudahan urang selalu naik. Mudah-mudahan urang mah loba kana naikna. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ulah turun bae. Ulah turun bae. Ya kuari malam Senin loba nu teu ngaji kenurun kaimananana. Urang doakeun mudah-mudahan sing dibere taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga tiasa kukumpulan di dieu babarengan jeung urang insyaallah. Gitu. Ieu urang kuari di dieu keur naek kaimanan urang. Alhamdulillah keur naek. Masyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan urang lah kadang mah urang makan kadang-kadang eta urang masuk kitu tah. Kadang-kadang pan hayang ngomongkeun batur. Kadang-kadang hayang kieu, hayang meulujubur batur. Eta keur turun eta urang, ngun mudah-mudahan loba kana naikna. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mun sok wedal bu. Mata urangna sok wedal, ceuli urangna sok wedal, sumut urangna ge sarua ilu-ilu wedal. Gitu. Kadang-kadang sok ngomongkeun batur. Kadang-kadang urang sok ngarasa gagah, sok ngarasa hebat, kadang-kadang urang sok ngarasa pangdaekanana ngaji ITA. Kadang-kadang urang mata sok itu tak eta si eta teu ngaji. Teu neuleuh aing kitu. Kadang-kadang sok itu urang mata. Kadang-kadang urang hewa kanu teu ngaji, mending kana diajak, lamun teu diajak, oh, doakeun bae urang mudah-mudahan sing dibere taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anu saterasna wasi'atir rizki, nikmat cabang ti Allah Subhanahu wa taala anu dipasihkeun ka urang sadayana ku sifat rahimna Allah Subhanahu wa taala. Wasi'atir rizki nya eta jembar rizki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aya di dieu mudah-mudahan urang sing dijembarkeun rezeki urang kabehan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ku barokah urang pangaosan mudah-mudahan sing dijembarkeun rezeki urang ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Lamun urang geus dibere jembar rezeki, awas nu ade. Urang kudu seueur nyukuranana kana nikmat cabang ti Allah Subhanahu wa taala anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kadang-kadang eta urang keur dibere jembar rezeki urang. Aya pagawean nu ieu naik terus naik teh awas. Nya mudah-mudahan urang sing tiasa nyukuranana. Bila mana urang geus tiasa nyukuranana, insyaallah ditambah rezeki urang ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anu saterasna wahadatis sam'i wal basori. Nikmat cabang ti Allah Subhanahu wa taala anu dipasihkeun ka urang sadayana di antarana nyaeta nikmat landepna pangdenge jeung landepna pangdeuleu. Kadang-kadang aya urang mah nya ieu urang ceuli kadang-kadang rada jauh bae seutik teu kadenge, rada bodeng. Rada jauh seutik teu kadenge. Tah. Bila mana aya jalma dibere landep ceuli ti jauh ge kadenge ku urang. Eta dibere nikmat cabang ti Allah Subhanahu wa taala anu dipasihkeun ka eta si jalma. Alhamdulillah. Atanapi pang ningali kadang-kadang ngora keneh urang mah geus make kacamata. Ngora keneh doang kieu geus make kacamata. Geus nyok gigi baos ada eta. Ya, kadang-kadang urang begitu tah. Ora kene sih eta geus make kacamata boba naon tah. Gitu. Ngan mudah-mudahan urang masing dibere landep mata ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mantap kula mah ngagagahkeun kana kolot baheula. Eta kolot baheula mah kadang-kadang telok make kacamata maca Quran ge. Ari budak kuari kolot kuari teh kolot baheula, kolot kuari mah pada bae.
eta kolot baheula mah nya kolot baheula eta ningali Quran teh atuh jarang aya nu make kacamata jarang nya jarang naon sok dijaga diraksa matana ku Allah Subhanahu wa taala dijaga diraksa eta matana ku eta kolot baheula teh sok dijaga dirasa sok ngajaga ngaraksa sok ngajaga ngaraksa deuleuhan ari budak wari mah lain kan budak wari mah ngora keneh geus marake kacamata teuing ngadepungan HP pan kuari mah kumaha aya HP nya kumaha aya HP make kacamata tarahum Masya Allah tabarakallah mudah-mudahan budak-budak non anak-anak urang anu ngarora kene mudah-mudahan anu tarahum sing cager dina tarahumna amin ya Allah ya rabbal alamin sing dipasihan landep paningali sinareng landep pangdenge amin ya Allah ya rabbal alamin wa ghairi dzalik jeung salian-salian lamun dicacakeun ieu karsa daekeun sampai jam 12 jam 1 ge daekeun ieu ieu mah geus kebel teuing gitu ngan saeutik acan ala kadar kadang-kadang eta urang sorowodol dina ngucapkeun lafaz bismillahirrahmanirrahim ngan kula nyandakna cek ulama ahli fikih ngan nyandak dina kitab fikih gitu tah tadi geus dibongkar kurang saeutik lafaz nuktah rahasia di jero lafaz bismillahirrahmanirrahim ayeuna dina tata cara urang macana maca dina naon aya pihali dina tingkah laku urang dina tingkah laku urang eta horenganan urang maca lafaz bismillahirrahmanirrahim kabagi-bagi karsa kabagi-bagi mana diantarana ngucapkeun lafaz bismillahirrahmanirrahim bila mana urang ngucapkeun lafaz bismillahirrahmanirrahim aya hukumna anu wajib urang ngucapkeun lafaz bismillahirrahmanirrahim aya anu wajib mana dina nalika maca Fatihah dina keur salat ngan ieu maca lafaz bismillahirrahmanirrahim dina nalika keur salat wajib hukumna cek ulama madhab Imam Syafi'i cek madhab Imam Syafi'i cek Imam Hambali mah jeung Hanafi naon wenang hukumna wenang Imam Maliki ngan saukur sunah gitu wenang doang mantap anu geus ka Arab mah anu geus ka Arab eta di Arab kebanyakan madhabna Imam Hanafi anu geus ka Arab mah eta lafaz bismillah jarang dibawa sok langsung bae alhamdulillahirabbil alamin jarang dibawa bismillahna lantaran menang doang gitu tapi madhab Imam Syafi'i mah termasuk urang eta hukumna wajib lantaran lafaz bismillah dina Fatihah kaasukeun kana ayat Fatihah kaasukeun kana ayat gitu ngan cek ulama cek madhab Imam Hanafi mah teu kaasukeun gitu teu kaasukeun kumaha heeh oh tenanaon soalnya orang terang ketika kiai ieu genta bisa urang ngan anu kaul muktamad mah urang bisa muparokoh lantaran beda madhab bisa urang muparokoh ngan bahkan eta kaul anu muktamad cek dina kitab Bujairimi Ikna bahwa urang kedah muparokoh lantaran tos beda madhab lantaran manehna madhab Imam Syafi'i wajib dina maca lafaz bismillah teh cek dina kitab Bujairimi Ikna urang wajib muparokoh tah makana bak aya nu ngawenangkeun urang ilu anu ngawenangkeun kitu
Aya kaul mu'tamad nama bila mana urang keur nyorang je tanya eta urang wajib buparoko. Aya nu ngawenangkeun aya nu ngawenangkeun aya mana ketika urang di Mekah pan di ditu madhabna madhab Imam Hambali urang ikut ka ditu. Bahkan ketika urang Arab Sudes nya urang ditu ka dieu ngakmum ka ieu kana atuh geus puguh eta mah kan geus puguh eta mah ngan ketika urang kembali ka nana meunang lantaran urang keur aya di ditu. Henteu teu kedah lantaran urang keur aya di madhab di ditu. Gitu, keur aya di tempat di ditu. Atuh di tempat urang mah tah lain di masalahna. Keur aya di tempat urang mah gitu. Gitu. Engke aya bahasana saling menghargai gitu tah. Kitu eta. Anu lengkap mah dina kitab Bujairi Mi'ikna. Anu lengkap mah. Murah kita meunang Kiai Ayam, cik Kiai Ayam teh murah. Itu insyaallah aya. Kitu tah. Mana deui ngucapkeun lafaz bismillahirrahmanirrahim aya deui anu makruh. Mana anu makruh? Dina nalika kanadril farji zaujati. Bila mana kaarsa rek ningali bobogaan pamajikanana. Kaarsanya japu penasaran doang kumaha ieu dan ada. Bila mana kaarsa rek ningali eta lah loket godeng. Bila mana rek ningali loket godeng cek kaarsa teh bismillahirrahmanirrahim. Brek be dibuka. Ulah naon eta hukum nama makruh gitu. Ulah sok dideuleuhan kitu mah. Dirasakeun bae ulah sok dideuleuhan. Kitu nya insyaallah. Nah, aya deui anu sunah mana wal istihabu ainang kama fil wudu'i saperti arek ngalawudu. Dina ngalawudu eta urang ngucapkeun lafaz bismillahirrahmanirrahim eta urang disunahkeun ngucapkeun lafaz bismillahirrahmanirrahim. Anu saterasna deui anu haram wa tahrimi anu haram mana saperti kazina. Bila mana urang arek zina nya arek zina ya ting torek ting bating arek zina urang ngucapkeun lafaz bismillah heula eta teu meunang hukumna haram. Lantaran urang rek ngalaksanakeun zina. Mana deui maling, rek maling urang. Bismillahirrahmanirrahim. Maling urang. Teu meunang eta hukumna haram. Berarti meunang dua dorakana karsa. Hiji kudatiah malingna, ku haram malingna ta. Nu kadua ngucapkeun lafaz bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ngucapkeun lafaz bismillahirrahmanirrahim dina nalika arek malik atanapi arek zina. Eta dorakana dua kali eta. Double dorakana. Gitu. Masyaallah tabarakallah. Anu terakhir mana nya eta wenang. Mana wenang dina nalika urang rek mindahkeun hiji barang mana min makani ila akhiri seperti urang rek mindahkeun barang hiji barang ka tempat dina tempat ieu ka tempat anu lainna kitu nya ka tempat anu lainna seperti rek mindahkeun kursi rek mindahkeun meja rek nanggung naon bae rek barang bawa eta urang ngucapkeun lafaz bismillahirrahmanirrahim eta hukumna ngan saukuruan wenang teu maca bismillah ge atuh teu nanaon kitu teu nanaon tah bila mana urang rek ngaku bismillahirrahmanirrahim ku berat-beratna bismillahirrahmanirrahim rek ngangkat eta mah kaprah urangnya rek lelempangan urang bismillahirrahmanirrahim rek ngangkat naon bae bismillahirrahmanirrahim tah mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngaplikasikeun dina kahirupan urang sehari-hari amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahapunten ka sadayana para tuan-tuan guru boh bilih bisi emang pasti ieu sim pribados seueur kalalepatan seueur kaluluputan bila mana dina penyampaian sim pribados atuh
teu aya teu ngajalurkan hukum teu nunjangkan syarat sim pribados nuhunkeun jembar manah lautan panghampura ti sadayana terutami kapun guru sadayana. Hadani Allah wa iyyakum ajmain ala ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.